mah SH ge sarjana hukum. Aing mah SH ge senang hirupna. Halo satu senang hirup. Da aya SH ge seuseut hirup aya. Aya. Dalamun alok maneh lok. Maha gitu. Tah, ya alok ngayaga tah. Nya ge seniman alok eta teh ahli agama di lemurna mah. Mantap maneh mah gelarna ge SAG. Sarjana alam gaib. Lamun tukang organ SPD sarjana pongdut. Lamun tukang eson esos sarjana sound system. Aya mantap ka tukang eson ngabejaan, jangan berkecil hati. Naon sababna? Kitu-kitu ge tukang eson teh gede jasa teh euy. Jasa kumaha? Gerasyo tukang eson bakat ku gede-gede na jasa eta tukang eson. Lamun tukang eson engke maot. Hah? Engke maksudna lain engke. Engke lain maksudna. Lamun engke iraha tukang eson maot di alam kubur teh ditaros kumun karena nakir teh ngajawabna teh pang tarikna sabab di dunya na sok narik-narikeun suara batur mudah-mudahan numatak sing saroleh sabab naon sabab gumantung kana amal-amalan. Lamun tukang eson soleh daek salat daek jumaahan nya tariknya bener itu mudah-mudahan tapi sabalikna lamun tukang eson salat embung jumaahan tara puasa henteu taraweh ngedul isukan teh di alam kubur teh ditaros ku munkar nakir teh nya tariknya salah harunya karena nasibna meureun man rebuka saha pangeran maneh pangeran di Penogoro saha imam maneh imam bonyol mantak sing saroleh son tukang kendangnya dipiring isukan teh mun soleh mun tukang kendang teh soleh mah digaplokan we juga kendang boro-boro dipapak nu aya dipepeng ya gitu anu pangeunah-ngeunah nama eueuh deui ibati dalang dalang anu pangenak-enak nama dalang enakna sabab di dunia na eta dalang sok ngodokan wayang isukan teh di akhirat teh aing teh hayu we ngodokan bidadari lamun soleh dalangna aing teh soleh mah aing dirojok anger seueur falsafahna seueur silokana dina wayang teh da eta cenah wayang teh haram sumuhun haram satela mun dileg-leg da kai duh da cenah eta wayang teh ti Hindu make jeung ti Hindu di mana aya wayang beragama sok aya nah ibu jeung bapak pernah ningali Arjuna salat subuh atawa juragan Bima Adan aya wa asyaul lamun Bima Adan ya di masih ya di musala Al Abror ya juragan Bima teh tos kena sareng bapak DKM na teh sareng Pak Amil aya Pak Amil aya Pak Lebe Pak Kayim lamun di Cilacap mah disebatna komandan tahlil atawa panitia mayit da sok ngurusna maot nu matak sok boga ATM aratos di nu maot
Lain beda proyek di surgaun namanya. Ada. Lain proyek di dunia da moal kaharti dipake proyek dunya mah moal kaharti moal. Di lemur sim kuring aya lebih ngan kuatin sabulan. Nah, apa gitu kumaha? Kalah buburuh ka kota. Teteh Tete kunaon bae kalah ka kota pan geus puguh jadi lebih di lemur. Kejabatan. Ya, teu kaharti jadi lebih mah. Kami tuh wacana. Banget teu kaharti bongan sabulan nu payah nangan dua. Kahayang nama unggal poe meureun. Ta eta mah sabab naon proyekna dipake proyek dunya lain ibadah. Ai urang mah pan pake proyek ibadah. Proyek di surga. Eta juragan Bima saking geus akrab-akrabna jeung lebe. Eta lebe ka juragan Bima geus teu make tilam deui ngobrol. Waduh. Geus teu make juragan. Eta ka juragan Bima ge jemputan de Bim. Eta cepok lebe teh. Bim. Monggo adan Bim. Margi paratos waktosna ieu salat zuhur Bim. Ayo adan Bim. Eta juragan Bima kita adan kalah kagerem. Sailem. Sailem. Dina waktu ayeuna kaula arek adan lem. Mana mikna be? Mana mikna? Padahal mik dicecekel. Samarukna meureun kukupan sanaka. Ai ngong teh adan eta juragan Bima. Wah, wa astea sorana kendewor. Anaruan. Allahu akbar, Allahu akbar. Mik pepes. Tawa bejan. Ripuh. Rugi DKM. Mangkani eta teh keur mak mik anu putus-putus. Jadi hadean-hadean geuning urang mah kamari di kadang-kadangnya lampu jeluk-jelek jiga disko. Tadi omean atuh anu keur salat teh kalah jiga keur ajoji. Da lampuna heuh jeluk-jelek eta keur salat ajoji ala ala ajoji. Ajoji ala ala ajoji. Ajoji ala ala hop. Cek aing ge ari di bawah edan mah semangat kabeh ngerasa. Make jeung deui eta. Eta keur salat tidak keur ajojing lampuna disko teu diomean. Mik putus-putus teu diomean atuh keur adan teh. Allahu akbar. Perhatikeun hadiah. Hayalah sol. Perhatikeun hadiah mik. Tuh. Eta make jeung wayang. Di mana aya wayang beragama dan nu beragama mah dalang. Dalangna wayang anut maring dalang, dalang anut maring wayang. Gitu. Nu mawi dina wayang aya 3 unsur kahirupan, hiji nu hirup, 2 nu dihirupkeun, 3 kahirupan. Hiji nu hirup saha dalang. 2 nu dihirupkeun saha wayang. 3 kahirupan lalakon atawa jagat. Ta urang ge boga dalangna saha anu hirup ajeuna al hayyu Allah subhanahu. Di mana aya nu hirup aya nu dihirupkeun saumpamana nu matak urang disebutna ge makhluk nu diciptakeun. Di mana aya nu hirup aya nu dihirupkeun muncul kahirupan. Nu mawi dina ayatna ge Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah anu ngiciptakeun langit jeung bumi wa ma bainahuma jeung saniskara anu aya di langit jeung di bumi. Nah lain wayang kitu eta. Tuh. Mantak sok mah haleuang geuning ai dalang. Nih, sok.
gedung dhuwur kali sambung pakulingan lain aya dalang di joget lain mau diajakan duet ku aing nya lah terus kali aja kumaha suruh bener gedung dhuwur kali sambung pakulingan ya sepi intri papatetan samyamuran sambeya murah halo kan lo baleng aduh kemarin baleng beng baleng beng lanjeruk mandeng kocap kawonten di karaton negara Tunjung Karoban daya sanes anu janten raja pangawakan jangkung gede Simaradana bewo simros aya papadana pasemulir bang barongan umpama ngandika sentak senghor unira kang handika kangsa hengge hayang udud eta mah raja eta mah raja dalang mah geus dibere tadi aduh Gusti seueur penggemar seni dia nya aya grup terbang aya grup gembiung alhamdulillah aya ebeg keur lestari seni urangnya adat urang budaya urang sadayana mudah-mudahan we mararajeng para seniman seniwati ngalangkungan media seni media wayang teh nyata urang nyebarkeun agama Islam numawi geuning sepuh kapungkur mah ya urang rada serius ya jadi sepuh kapungkur mah lamun di nu maot geuning sok aya kendurennya geuning sok aya tuangeun leuteun aya oseng aya angeun ari di Sunda mah buka di dieu mah geuning eta kapungkur lebe kapungkur kayim zaman baheula sok aya bahasa kieu sing dugi sarina sing dongkak rasana eta geuning aya di jogenya sing dugi sarina sing dongkak rasana torojo nu ngaharamkeun haram cenah lep haram cenah be cek lebe teh pangna haram kunaon eta make jeung dugi sarina dongkap rasana apa nu paeh mah moal beukeun daging sia apan cek tadi ge nu dugi mah sari nu dongkap mah rasa lain dagingna apan dagingna mah dibahankeun ka urang didahar ku urang kalau ku lebe ge gedena acan rokona coba di kardusan deui. Beres Bu? Nu dugi mah sari, nu dongkap mah rasa. Tah sari jeung rasa teh naon lamun diguar ku urang? Naon ari sari? Ari sari teh yeuh mun kolot baheula mah masak teh sing nyari, sing enak ulah padu bae, ulah kena-kena jeung lobaan ah padu karasa uyahna we. Teu meunang sing nyari, sing enak. Nu dongkap mah rasa sing nepi kana rasa sing ikhlas ta eta nu nepi mah sari jeung rasa
lamun cokolot ayeuna mah ngeunah angeun ngeunah angen pan eta teh angeun jeung angen teh sari jeung rasa beres Bu ternyata dugi sarina dongkap rasana teh lain dinu maot hungkul dina segala aspek kehidupan sing dugi sarina sing dongkap rasana dina segala aspek kehidupan dina bab kapamarentahan sing dugi sarina dongkap rasana dina bab birokrasi sing dugi sarina sing dongkap atuh dina rumah tangga oge sing dugi sarina sing dongkap arek rumah tangga teh awewe kudu towek sagala bisa ulah ieu marek rumah tangga teh awewe teu bisa ngejo-ngejo acan heur cai ge tutung dugi sarina dongkap rasana ngeunah angeun ngeunah angeun lamun diguar eusi-eusi nama ieu mah baheula lain ayeuna da ayeuna mah geus bergeser maknana hampura ieu nya da kudu apal kana ilmuna segala rupa oge zaman baheula mah nu ngaranna sasajen teh aya maknana baheula baheula eta teh sasajen teh hiji kitab kang ora tinulis kitab yang tidak tertulis nu matak aya hiji kitab anu dinamian Sastrajen Rahayu Ningrat Pangruat ing Diu disingkat deui jadi Sastrajen Rahayu Ningrat disingkat deui jadi Sastra Jendra disingkat deui jadi sasajen baheula ieu mah ayeuna mah kadang sudah terdistorsi lamun cek mahasiswa mah maknanya sudah bergeser mata urang luar supaya ngarti jeung jelas arahna kapan tauhid keneh eta teh ngaji keneh da baheula mah lain make aksara makena huruf ari sasajen mah makena huruf nu matak baheula mah aya istilah hirup hurip dina huruf mana hurufna sakabeh unsur kahirupan dimimiti cai taneuh udara seuneu eta kabeh hurufna anu kudu dibaca ku urang atawa bacaeun urang sadaya supaya urang ngarti saha anu nyieun hirup teh nu matak aya kalapa geuning dina sasajen teh naon ai kalapa ari kalapa teh eta teh makna kahirupan naon ai kalapa ari kalapa teh tina kecap kala jeung pa naon ai kala teh waktu ari pa teh tempat jelema hirup moal leupas tina tempat dan waktu jelema hirup moal leupas tina ruang dan kalapa kala teh waktu ari pa teh tempat ruang dan waktu ari tempat teh ruang ari tempat teh ruang tempat ari cek bahasa Indonesia mah anu disebut ruang teh nu kieu tah ruang hampa udara tapi cek urang Sunda mah anu disebut ruang teh tempat atawa nu ditincak ku urang ieu taneuh nu matak jalmi maot sok di ruang jelema hirup moal leupas tina ruang dan kecuali anu maot ngandung harti manehna geus tidak terikat oleh ruang dan waktu nu matak kunaon juri kaluarna sok ti peuting dan geus teu nyahoan waktu manehna mah betul nu matak lamun aya jelema kaluar ti peuting lalaki jeung awewe anu lain muhrim lain dina waktuna disebutna araya jurig sok geura areling jurig